ya di Tasik kota santri ulah aya nu mabok atau di kota santri cukup di ceramahan teu bisa kumaha gagasan Dedi Mulyadi deuleu Dedi Mulyadi engke begitu di jalan anu pasea babalapan mabok di si jalan nongkrong gawe eueuh ku aing ditewak bawa ka Kodim digunulan dilatih militer bener tuh daripada ngagebugan batur sorangan leres tuh kukuring nek diwajibkeun militer ditanya heula kolotna sanggup teu sabab naon sabab ayeuna loba kolot teu sanggup ngadidik anakna kolot ayeuna sieun ku anakna kolot ngajual imah dipake mobil anak kuring kamari aya mama bapak pesenkeun bumi rumah 400 juta cek ay maju ngenaon anak marek nyen imah kuring pacaran lagi ari marek dina ka mana teuing bayangkeun ayeuna kolot tepi ka kitu edan barudak budak namun didatang ka kuring teh gagah mah poe tansi ai sia era kunaon pada di sia teh jag-jag ieu indung sia imahna dijual sia rek nyeun imah di imah mitoha mikir cek aing pangienkeun imah indung sia lain indung sia imah sia digusur dijual ku sia tah ayeuna teh eta loba jelema indungna rengkung nandur ngarambet anakna gagah mau motor make skincare siga nu hareueuh kolot Narudin anakna gandang beda zaman Pak Iot jeung kuring keur ngora indung bengkung anak bengkung indung ngaramet anak manggul anak salapan baheula indungna si dengdang sabab naon nu salapan aya fungsina nu kahiji ngalasulu nu kadua ngarit nu katilu bagian nyangu nu kaopat bagian mutu nu kalima bagian nyese nu kagenep bagian ngistrika nu katujuh bagian nyecos nu kadalapan bagian menerkeun kenteng nu salapan narokan suluh anak kiai 12 kuring anak salapan pun bapak teu sameter-meter acan tanah nu kajual kabeh jadi sarjana ayeuna anak 2 indung bapana bangkrut naon sababna sabab budak ayeuna nyedot ka indungna LPG kudu meuli anakna geus teu ngalasulu unggal poe kudu meuli pulsa jeung kuota meuli bahan bakar setoran motor nyatu embung jeung asin minimal nu geus teu beuki kudu daging jajan ongko kawin hayang raramean duit teu gableung hinjeum bang emok edan